budak nample ulah no lain. As, panas amat teh. Duh, lapar. Pahai, adio. Kang bos, Kamu ikan pecel mah hiji, sekalian yang warung nah. aya duitna. Ya. Di kulian mah bos. Oh, ayah kope mah. Siap bos. Kemana si anak tikur? Ka Mekah mang. Masa kasih sunatan? Gus, Bagus kali itu. Ada itu ngarungan. bodoh amat. Belah, tempo sikit salak lempang. Aisyah ulah sok ngahina batur. Nya eta teh tangkal tau ge. Pai, rek Asia. Pai, Eka desa, Tenang, kena sate. pot bangsos. kan dari ka warung. Mang ya heueuh. Rek meuli naon emang? Pecel. Beli pecel lele apa beli pecel ayam? Beli pecel pititin. Geus man, mangkat ka ditu. Sakalian bejakeun ka Bititin, kita tutup warungna. Gratisan mutar-mutar. Nah, ini bayar cuman beli. Segi jambe, ini naon sih ya? Nih naon ki bang? Eta budak punya amat. Eh. Beli naon? Beli pacul. Run. Beli pacul, orang kan tuh dagang pacul. Aduh pokoknya main naon. Kita usaha, Jang. Kita bos otol. Oh, gak enak beli naon deh tuh. Mimi sama gorengan ge. Oh, gak tuh sok ka dia. Mana? Ya. Ya kemana nu kulit pecel ila amat. Kaburu lebaran mantel. Woi barudak ka dieu. On. Bakso susu si bahan di sini dibawa ke tukang tahu bulat. Udah susu. Pak, jadi tangan ku bos otol. Aduh, poho. Ai mane, nya kulila balanja teh. Maaf bos, rame. Oh, nah. Mana ka dikeun? Ya. Mana upahnya bos? Ya, 2.000. Mohon bos. Mayang merah. Mayang merah. Siap. Naon ieu teh? Tiraha pecel muridil kieu kos body janda teh. On si Farhan. Beak, pokona beak. Siap, pentul korek. Salah kieu meuli teh. Yang poho bos, may pecel teh. Eta inget bayawak.
sekalian yang warungna. Mana duitna? Ya. Ikuiwan. Warungna. Ikuian mah. Beli naon? Teh paco. Rek beli naon emang? Pecel. Beli pecel lele apa beli pecel ayam? Celele. Ai mane? Ya kuli lah balanja teh. Warungna. Ai mane? Ya kuli lah balanja teh. Warungna. Ai mane? Ya kuli lah balanja teh. Warungna. Warungna. Salang tenang tuh.